Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita pedang mayit bagian anu ka salapananya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Rudiat Pajrin ti Palihan Bogor. Kangge Kang Asep ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng pedang mayit bagian anu ka salapana. Kumaha salajengna sor cekopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan tumpak dung dung das. Harita Kisarpa jeung Jakarungsing naringgalkeun eta patempatan. Sedengkeun kaayaan di guha tempat dumuk matuh atanapi pangancerkanana santana si bedog bayangan. Kulantaran si santana teu embol we datang. Harita kaayaan si Bohar anu geus dipulihkeun jalan getihna beuki kaayaanana beuki parna. Harita si Bohar keur nadangan kanyeri anu luar biasa balukar tina teunggelan ajian banyu panglebur. Mangsa tarung jeung Jakarungsing teh racun kalageni anu aya dina eta ajian teh terus ngagalaksak ngaruksak urat-urat penting nu aya di jero awakna. Akhirna kulantaran eueuh anu ngurus, eueuh anu ngubaran, katambah si santana teu embol we datang. Harita jalan getih kaasup jajantungna si Bohar oge jadi baritu, nyawana ngalayang bari jeung taya anu nungkulan. Sedengkeun sawatara eta kacaritakeun di hiji lembur. Di eta lembur aya hiji warung. Katembong di eta warung aya saurang wanoja anu keur dahar. Sekar mayang katelahna eta wanoja teh. Mun ditilik tina papakean nama najannya oge manehna teh mibanda rupa nu hade.
Tapi geus bisa dipastikan yen Sekar Mayang teh mangrupakeun hiji jawara sabab katempo tina rindat jeung tina papakeanana. Nalika keur anteng-anteng dahar Sekar Mayang teh harita bari ngawangkong jeung anu boga warung anu ngaranna Binati. Najan basa Sundana geus kawilang lancar, tapi kaciri dina logat nyarita na Sekar Mayang teh jawara ti Tatar Wetan asalna. Manawi ibi terang jalmi anu jenenganna Jakarungsi. Duka teuing atuh Nyai. Nanging upami di lembur ieu mah asana teh teu aya jalmi anu nelahna Jakarungsi Nyai. Oh, nya sugan manawi aya jalmi ti luar anu ngadon nyaneut atanapi reureuh dieu warung mah. Upami nu ngadon tuang mah seueur Nyai. Nanging ku ibi mah apanan tara ditaros hiji-hijina jeung tara ditaros nami sareng ti mana kawitna. Eta manawi kumaha ciri-cirina Jakarungsing teh Nyai? Ari ciri-cirina mah abdi oge tot terang bi. Tapi nu jelas nama Jakarungsing teh saurang jawara anu nembe turun gunung saurna mah. Sasah atuh pami kitu mah milarianana Nyai. Margi pan seueur jawara oge anu sok nyimpang di warung ibi teh. Nya teu sawios-wios bi. Abdi bade milarian we ka tempat sanes. Sabot keur galuntreng ngobrol kitu, Jol harita ka eta warung aya 3 urang lalaki. Nu tiluan teh nyaeta si Sangir, si Bodang jeung si Dasim. Maranehanana teh nyaeta jawara lembur anu dipikasieun di eta ti lemburan. Ma, nyeun kopi 3 ma, 3. Cek si Bodang. Nyebutna oge geus teu make tadeng aling-aling deui langsung emak we ka Binati teh. Padahal mun umur mah aya di sahandapeun anu boga warung. Oh, mangga Aden, mangga antosan. Binati bangun anu sieun pisan ka jalma anu tiluan nu anyar datang. Atuh gura-giru mangnyeunkeun cikopi anu dipentak ku si Bodang. Hajat Ken, hajat. Nyaho dewe krek diuk kadun ngajedog di dinya. Sok hajat. Kolang ngajedog bae hajat sia. Cek si Sangir ngajewang punduk baju salah saurang semah anu keur dahar. Atuh puguwe eta jalma teh daek teu daek jadi cangkat. Meh kabuhulan oge katempona mah. Tapi sangkilang kitu, manehna teu bisa majar kumaha. Sabab manehna geus nyahueun yen jalma anu ngajewang kerah bajuna teh lain lawaneun dirina. Ari Sekar Mayang mah jongjon bae dahar. Siga nu teu malire kaena eta kajadian. Cek pikirna, salila teu ngaganggu ka dirina mah moal rek nyieun tindakan nanaon. Ya mangga Aden, cikopina Aden. Cek Binati anu norojol ti dapur, nunda baki di luhureun meja nu tiluan, bari dodongkoan ajrihna keranan. Ulah ukur cikopi wungkul atuh ti. Pangalaskeun kejo sakalian euy. Lapar dewek teh ti. Cek si Dasim nyebutna ge geus teu nyebut emak, langsung kana nati we. Bari molotot nyarita kituna teh. Oh, mangga Aden, antosannya Aden. Ngan bisa nembal kitu Binarti teh. Najan geus nyahueun yen tangtuna oge sagala nu dipentak ku nu tiluan teh moal dibayar engkena. Tapi teu bisa majar kumaha. Lianti ngaladangan sakabeh pamentana. Sabab mun dirina nepi ka nolak teu munasabah lamun warungna jadi sasaran sarta ngabalukarkeun karugian anu leuwih ti eta. Jadi Binati nurut we nyiapkeun sagarupa pamenta tinu tiluan. Teu kungsi lila torojol, Binati geus norojol deui. Bari mawa sanyiru pidahareun anu tiluan.
laju disimpanan dina meja. Atuh geus kitu mah tiluanana deker we dalahar ting celebek dahar bangun anu narik matnaker. Janten sabaraha sadayana bi? Cek Sekar Mayang tumanya. Tayoh nama Sekar Mayang geus rengse daharna sarta rek neruskeun deui lalampahan. Oh, mohon mangga Nyai. Sadayana janten 3,5. Sanggeus kitu mah tuluy bae Sekar Mayang mayar kurut daharna. Sanggeus mayar kurut daharna harita Sekar Mayang malikeun awakna, maksudna marek kaluar ti warung. Tapi karek ge rek ngalengkah kaluar ti eta warung, lengkahna dihalangan ku si Sangir. Keula. Tong rurusuhanan kitu atuh Nyai. Diukula dieu diulang di dieu. Baturan akang dahar ieu diuk di dieu Nyai. Galak-gak anu duaan deui sareuserian si Bodang jeung si Dasim nempo si Sangir ngeureuyaan Sekar Mayang teh. Sekar Mayang anu memang geus keheul ti tadi keneh kana pamolah eta 3 jalma. Rai beungeutna jadi semu beureum. Lianti eta oge manehna inget kana pepeujeuh tinu jadi guruna. Tong someah sarta tong dibere hate lamun yang hareupan jalma nu jahat teh. Ku kituna teu antap parah deui suku si Sangir anu keur malagrang ngahalangan jalan teh ditajong satarila ku Sekar Mawang. Hiu cebrot wala. Si Sangir ngagoak, awakna nepi ka muter nembrag kadaharan dina mejana. Buru lu. Atuh puguwe si Bodang jeung si Dasim anu tadi keur pating barakatak teh jadi cep we jarempe. Sanggeus eueun nu ngahalangan deui mah tuluy bae Sekar Mayang ngalengkah maju keluar. Tapi karek oge babara lengkah kadenge anu ngajorowok. Hei, eureun heula sia Bikang, eureun. Horeng si Bodang nyorowok. Reg Sekar Mayang ngarandeg. Ceuk pikirna mah kabeneran. Rek diperenan sakalian jalma nu kararitu teh. Celeng. Harita si Bodang jeung si Dasim pating garaceleng. Narangtung pancu di hareupeun Sekar Mayang. Ari si Sangir mah harita teh masih keneh katempo keur pupuringisan. Sukuna asa potong sarta teu bisa digerakeun deui. Rek teu kitu kumaha atuh. Sabab tajongan anu geus dilepaskeun ku Sekar Mayang teh lain sakadar tajongan biasa, tapi mangrupakeun tajongan anu geus dibarengan ku tanaga lapisan. Ngajedog sia. Tong rek leumpang sangeunana kitu bae sia jurig. Kudu tanggung jawab sia. Tanggung jawab naon ari kuring? Sekar Mayang neuteub seukeut ka si Bodang. Galak oge geuningan sim dia Bikang teh sim euy. Geulis tapi galak euy. Ngeunah jigana resep ngulinkeunana sim. Nyadang euy bener euy. Sigana mah bakal galak oge dina luhur ranjang nata mun model kieu mah dang. Menggeus tong dilirakeun deui. Hayu urang tewak sih, urang tewak. Hayu dang, hiat sabrut. Si Bodang jeung si Dasim pating salebrut narajang ka Mayang Sari. Hiu. Dua pereup ting balesur murus Sekar Mayang. Tapi ngan sakilat eta dua pereup teh ditewak ku Sekar Mayang sakaligus sarta dibere paneket. Kep terak. Aduh. Si Bodang jeung si Dasim ting jorowok sabab leungeunna asa kemper. Kangaranan Jawara najan nya oge awewe. Tapi tekeanana kacida nyerina. Pikeun babatokna si Bodang jeung si Dasim. Kurang ajar teu bisa bari heureuy ieu mah. Bodang euy, podana be sakalian Bikang ge Madang. Si Dasim beureum beungeutna ngemu amarah. Serepet. Harita duanana pating serepet marsat bedog. Ari Sekar Mayang mah
najannya oge tenang baik katampuan teh, tapi sorot panona seukeut ka Cida. Dirina geus taki-taki sapinuhna pikeun yang hareupan nu jadi lawan. Kolebat. Dua bedog harita pating kolebat. Nu hiji rek nigas beheung, nu hiji deui ngarah kana beuteung. Tetela si Bodang jeung si Dasim teh rek ngabinasakeun Sekar Mayang. Sabab nu diarahna teh bagian penting lawan. Curelah hukiuk lep. Sekar Mayang ngelau. Mangsa bedog si Bodang geus karis sajengkal deui nigas kana beheungna. Tak. Ramo curug Sekar Mayang notok kana urat-urat penting nu aya dina leungeun si Bodang. Dumadakan leungeun si Bodang jadi jagreg heuras teu bisa digerakkeun pisan. Pon kitu deui si Dasim, nasibna sarua bae jeung baladna. Leungeun katuhuna nu keur nyekal bedog oge beunang ditotok urat-urat pentingna. Atuh pugoe dua urang jawara lembur eta teh jadi ruaseun sabab leungeunna jadi heuras jeug-jeug hese digerakkeun. Kurang ajar sia ieu. Ala ieu dinaonkeun ieu leungeun dewek sejurig. Ala. Lepaskeun setan, lepaskeun. Si Bodang jeung si Dasim ting harau. Atuh pugoe Sekar Mayang teh jadi ambekeun. Ari kahayang nama mun geus kitu teh sing saladar sarta menta hampura lain kalah poporongos. Ajon sedaya nama lain jalma bener. Dikitukeun kukuring teh lain sadar sarta tobat. Malah masih songa jago. Nya sakalian bae dijieun patung saku kami. Rengse nyarita kitu kalayan gerakan nu kacida cepetna. Tak. Sapasang suku tur leungeun kenca si Bodang jeung si Dasim jadi hareuras. Sabab urat-urat pentingna geus beunang deui ditotok ku Sekar Mayang. Horeng Sekar Mayang teh ari di tetar wetan mah kaasup hiji jawara wanita anu geus moyan di dunia kajawaraan. Katelahna teh si Ratu Totok parang tritis. Tah kitu akibatna lamun jadi jelema anu ngejago ayeuna geram bayar ke si ibi warung anu tadi geus didalahar ku marane. Nyai ke dibayar. Tapi ye cagerkeun heula ye cagerkeun heula ye. Dua balad kuring ye ke dibayar ku kuring. Cek si Sangir anu nembalanana bari ingkud-ingkudan. Jadi leuleuy ayeuna mah nyaritana teh. Sok bayar heula. Gampil ngubaran babaturan maneh mah. Sok bayar heula. Ngadengi kitu si Sangir teu nyarita deui. Tuluy bae nanyakeun ka Binati sabaraheun kurut dalahar manehna tiluan. Sabaraheun Bi? Oh, 6 rupiaheun. Tah ieu Bi. Cek si Sangir bari mikeun duitna. Awas, ulah dipentar doi lamun kuring tos eueuh di dieu. Lamun nepi ka eta duit dipentar di si ibi. Awas, kukula ancen tiluan ditindak anu leuwih kejem tibatan kieu. Cek Sekar Mayang mere ancaman. Kitu nama inggis lamun Binati jadi kabarerang engkena nalika manehna geus miang indit ninggalkeun eta patempatan. Moal nyi, kuring janji rek eureun jadi jago di lembur teh nyi. Ampun. Oh, eta leuwih alus. Arusahan nu bener. Buka pangarti mah. Oh, mending dipake ngejaga diri jeung ngejaga lembur. Ulah dipake ngejago. Nyai, mangga. Tah, ayeuna sok enggal geraca-geregeun deui itu si Bodang jeung si Dasim balad kula. Karunya bisi carangkeun nyi. Oh, kacontoing ayeuna mah kitu we heula. Oke lamun tos genep jam bakal cager sorangan. Bungana tadi rek nyelakakeun ka kuring. Sok we dagoan sacager nanya. Rengse nyarita kitu mah tuluy bae Sekar Mayang teh ngagedig indit ninggalkeun eta patempatan. Si Sangir bati olohok teu wani nyarita deui. Cag kayaan
sekar mayang urang tinggalkeun. Ayeuna urang caturkeun kayaan di Gunung Guntang di tempat padumukan Bahrawi. Si Rojat harita geus aya di hareupeun Bahrawi sarta geus mere laporan ngeunaan si Gopar anu jadi murid Bahrawi geus ajal binasa. Ku si Rojat dicaritakeun sakabehna ngeunaan lalakon mangsa ka pasir angsana. Tuluy laju ngambah ka Jatingora nepi ka manehna anjog ka Astana Karaman. Kabeh ditetek taya nu kaliwat dicaritakeun ka Bahrawi. Tah kitu lalakonna teh bah. Jadi bener Kang Gopar teh geus binasa bah. Cek si Rojat mukas caritaanana. Duh, palang ziang nyaan bae pirasat dewek teh Jat. Dedeuh teuing Gopar murid dewek. Teu sangka ilaing umur teh pondok geuning Gopar. Bahrawi sigan ngomong sorangan, sorana dareuda. Ngan teu lila kituna teh, saterus nama paromana robah jadi buringas. Panona semu beureum tandani ngemu amarah. Rojat, na ilaing nyaon teu di mana tempat dumuk matuna manusia nu ngaran Jakarungsing teh? Nya terang atuh bah. Si Jakarungsing teh linggihna di bumina Pupuh Lembur Jatingora bah. Menggeus. Ayeuna mah tong dililageun deui. Isukan bareng jeung meletekna panon poe. Urang jorag ka Jatingora. Manusia nu ngaran Jakarungsing kudu ngagantian nyawana si Gopar. Hutang uyah bayar uyah, utang nyawa deuleu. Mangga bah, mangga. Tah, ayeuna mah ilaing gerareuh heula. Dewek rek nyiapkeun jeung isukan males pati ka si Jakarungsing. Sanggeus kitu mah, si Rojat terus undur diri di hareupeun nu jadi dununganana. Sedengkeun Bahrawi mah harita tuluy asup ka enggona pikeun ngasah pangabisana. Kocapkeun di lembur Jatingora nyaeta di imahna Ki Sarpa salaku pupuh lembur. Katempo harita Jakarungsing keur andekak sila bari nyang hareupan Cikopi katut seupan ganyong. Di baturan Kunyi Kaya anu diuk emok teu jauh ti Jakarungsing. Asa lapar wae akang mah kaya euy. Padahal henteu keur mamayu ieu da ieu teh, tapi lapar we bawana teh ya euy. Nya wios we atuh Kang. Saya oge kitu supados lintuh. Cek Nyi Rokoyah imut ngagelenyu. His, nya ulah atuh ah. Lamun akang lintuh, meureun bakal eleh mun gelut teh, sabab berat teuing ku awak. Mohon oge ketang ya Kang. Da Kang mah tukang tarung. Tah kitu pisan kaya. Tapi tarung oge nu puguh alasanana teu padu gelut bae. Lamun anu jahat kakara diteunggelan ku akang malah sing nepi ka pejet. Mohon percanten abdi ka akang. Urang dieu mah tos seueur kahutangan budi ku akang teh. Kalebet abdi oge kapan pamit ditulungan ku salira akang mah. Tangtosna oge ayeuna teh moal aya di dieu sareng duka hirup keneh duka henteu Kang. Ah, eta mah keur kabeneran we ya euy. Kapanan mun teu kitu oge ayeuna teh akang moal ngadahar seupan ganyong jeung ngopi haratis di dieu. Bener teu? Jadi sagala rupana oge geus aya nu ngatur. Urang mah kari nuturkeun wungkul jeung ulah poho nyukuran kana sagala nikmat anu geus dibikeun ku mantena ka urang. Ieu teh nikmat kaya euy, nikmat. Am deui. Jakarungsing nyarita kituna teh bari
ngahuapkeun ganyong. Disusul ku nyuruput cikopi bangun anu nikmat naker. Sabot keur kitu torojol, Ki Sarpan norojol. Ti mana Ki? Tanya Jaka Rungsing. Ti kidul Jang, tas nempo si Sarti gering. Tembal Ki Sarpa. Bisarti mang ikat sanes Ki teu mang naon cenah? Rukoyah milu tumanya. Nya eta buka kunaon mimiti nama. Ngan ujug-ujug barareuh be sukuna teh siganukeun aku peurah. Geus 3 poe ayeuna teh gering teh. Tapi eueuh jiga picageureun ngadon beki parna teu bisa udang-udang acan deui ayeuna mah karunya kayanana. Geus diubaran can Ki? Cek Jaka Rungsing tumanya. Geus ari diubaran majang, malah kuma kuntring dukun peurah oge teu nempil. Kalah batu peurah nanu beulah jadi 2 cenah eta batu pergi peurah teh waktu dipake ngubaran anu kakeunaan peurah teh. Duka penyakit naon boa? Aki ge kurang ngarti. Cek Ki Sarpa semurumaho. Panas teu cenah Ki karasana Ki? Nya panas aja, panas kacida cek si Sarti nama. Kaya anter akang yuk. Anter ka mana ri akang? Nya ka Imah Bisarti, sugan we akang bisa ngubar Bisarti. Nya jeung aki we atuh Jang adi tu nayu Jang. His, ulah atuh Ki. Kapanan aki mah karehol. Karek jol maksudnya. Reureuh heula we atuh Ki. Mendingan uing mah jeung nyikaya wae ngarah rada gaya ari jeung paraon mah Ki. Nya atuh ari kitu mah seuk. Memang geus lungse ongko ieu aki teh. Jung atuh nyi anteur Jang Jaka. Mangga Ki. Sanggeus kitu mah Jaka Rungsing jeung Nyi Rokoyah laleumpang rek muru ka imahna Bisarti. Imah nu dituju teh ayana ditungtung lembur beh kidul. Lumayan jauh ti imah Ki Sarpa mah. Jaka Rungsing anu dibaturan ku Nyi Rokoyah terus bae laleumpang bari ngarobrol mapai-mapai jalan satapak nu aya di tengah lembur. Tapi barang ngaliwat ka tengah lembur, duanana ngarereunkeun lengkahna. Didinya nyampak geus loba jelema. Horeng keur ngarumpul ngalalajoanan anu keur ngaramen. Di tengah-tengah anu keur lalajo teh aya saurang laki kolot anu keur nangtung bari nyekel gondewa. Eta laki kolot anu keur nyekel gondewa teh katelahna Ki Pantrong anu boga sebutan Dewa Jamparing. Dulur-dulur, itu di luhur aya limus 2 siki. Kukuring ayeuna rek bareng dipindahkeun duanana. Nu area di dinya kabeh nenggak ka luhur, teutepanana maruseur kana limus anu aya di poncrot tangkal. Harita gondewa dipentang, blesat. Jamparing ngablesat, des koleang. Limus anu pakangna beunang kasabat ku panah teh duana ngoleang marurag. Tapi saacan nepi kana lemah kalayan gerakan nu kawilang cepetna Ki Pantrong geus ngalepaskeun deui anak panahna. Wusus cerap-cerap. 2 limus anu keur ting kalayang teh jadi ngahiji sabab beunang ditiir ku Jamparingna Ki Pantrong. Atuh pogowe nu lalajo teh sarurak bari emprak. Hidup Ki Pantrong, hidup Ki Pantrong, hidup. Deui Ki, deui Ki. Babaraha urang jalma kadenge tingkeleuh. Bisaan euy aki-aki teh euy. Bisaan. Cek Jaka Rungsing ngarewas ka Nyi Rokoyah. Nya kantenan we atuh Kang. Eta mah memang na kitu. Tos ahli pisan kana panah teh. Eta jalmi namina Ki Pantrong alias Dewa Jamparing Kang. Tema Rokoyah. Tapi
karunya ning kaya anu merenangan saeutikannya cik akang rek miluan Jaka Rungsing tuluy lempang nyamperkeun kaki Pantrong. Hebat ki euy, hebat. Menang teu uing miluan ngahibur warga jeung aki bebarengan ki, menang teu ki. Ki Pantrong netep seukeut ka Jaka Rungsing anu pikeun dirina mah anyar pinanggi. Tapi saenggeus mireng yen aya babaraha urang warga anu emprak bari nyebut-nyebut ngaran Jaka Rungsing. Mangsa lalaki nu cik keneh nawarkeun diri rek miluan teh nyamperkeun. Mangga bae Jang, mangga bade ngiringan kumaha maksud ujang teh. Kieu ki uing hayang nempo kapinteran aki nu leuwih tinu tadi ki. Ayeuna pangmanakeun ieu limus ki, tapi kudu keunanya ki. Kade nyalahan ki Cek Jaka Rungsing leumpang nyamperkeun kana tangkal. Tuluy nangtung handapeun eta tangkal. Sanggeus kitu neundeun hiji limus dina sirahna. Soki gerapana ieu limus teh ki. Kade ulah tarang uing nu di arahna ki bisi meot. Nu lalajo ting polohok ngarasa melangeun tayohna mah. Sabab geus pada nyaho yen Jaka Rungsing teh jawara anu geus loba jasa ka lembur Jatingora. Ulah Jang, ulah naon mang? Nya ulah waka ayeuna, waktosna kabujeng seep Jang. Olo, waktosna kabujeng seep wadia balad ATE ofisial. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.